Saya udah hurungkeun. Salami sih. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katunda waktos dinten kamari teh Kitu cek hati Ki Jalak Roncenak nu teu walehna teuli ka Jalil. Dina kaayaan kitu lar aya palebe ngaliwat regeureun heula deukeut Kanang Oray. Melong ka Ki Jalak Roncenak geus kitu leos imit deui. Tapi karek ge sababaraha lengkah aya nu gerak-gerok ka palebe. Aya nu gerak-gerok ka palebe jiga anu penting naker. Rek atuh palebe teh eureun heula bari ngalieuk kanu gegerowan hana breh aya hiji lalaki semurusuh regeureun deukeut palebe napasna meni ngahega. Aya naon ieu teh meni lurusuhan teuing? Palebe bade angkat ke mana, Pak? Kalah malik nanya atuh aya naon ieu teh? Palebe, punten atuh. Sanes bade ka mana-mana oge. Wayahna meuli heula, itu pun anak udur, ngadadak pisan, bieu ujug-ujug. Panas meni nyebret, ngomongna sasar, kesangna ngucur. Jika ada lalaki mana orang minta tulung dumeh anak negeri ngadadak. Baru kering. Namun tuh. Ngai tak terang. Dah ngadadak pisan. Palebe eleh deet. Kapaksa rek liar oge tetulus terus balik deui sarta langsung muru ka imah eta lalaki. Baranggok nyawe geus loba batur kolot budak ngagonyok ngariung-riung nu gering. Mau digolerkeun di tengah imah indungna inghak-inghakan ceurik. Cik mundur. Cik labe bari saseleket buriak jelema teh nyingrai. Gek palebe diuk deukeut budak nu gering tarangna dirampal lalaunan. Karasa meni nyebret kesangna ngucur. Kumaha mimitiina ieu teh? Mun teu pupugu palebe. Tadi teh keur ulin di buruan ujug-ujug ngocek terus unggah ka imah. Goledak teh ngagoler terus awakna ngagibrig. Kesangna ngucur. Awakna meni nyebret panas duka kunaon da kieu ye geuning. Empres heula we atuh. Ke urang neangan keur ubarna. Di mana aya daun dadap? Sisi balong mah uri seueur eta di dinya. Iya wewe. Cik tulungan atuh saha nu rek haat mangalakeun. Dan kuring. Sakumaha apal we? Lamar we milih nu aralus tujuh lamar. Leos eta jajaka teh init ari palebe sabisa-bisa nulungan anu gering. Samemeh ubar datang. Tegung silila anu ngala daun dadap geus meunang terus dirieus dibalurkeun kana tarangna. Dipokokkeun kana mun-munanana. Barang keur ngariung kitu aya anu gegerowan di luar palebe mani curing hak barang direret anak nanu cikal. Ku palebe ditanya, ari jawabna si bungsu gering cenah karek dieu pisan. Awakna panas meni nyebret teu beda jeung budak anu keur disanghareupan. Masyaallah, lain naon ieu? Atuh wayahna ditinggalkeun, heula nya ieu. Palebe kitu teh bari terus ngojengkang kaluar, langsung balik ka imahna atuh nu ngarayung teh caroloho. Ka imahna pamajikan palebe keur inghak-inghakan ceurik bari mangku anakna anu bungsu. Eta budak teh ceurik teu ngomong ngalempreh jiga anu teu pati sadar. Kesangna ngucur buukna ge tepi ka baseuh ku kesang awakna panas. Kunaon mah? Kurang budak teh? Nu kateunya teh ujug-ujug kieu tadi teh keur ulin. Di buruan kumaha atuh apa? Palebe teu ngomong ngan budak dipangku ku manehna diusapan tarangna terus ditiup mun-munanana. Keur kitu jual-jual tetangga anak-anak rempok mani ribut. Palebe sateka pola nulungan anakna diubar aber sabisa-bisa
nyara adalah lemesan malah mah budak teh bisa ceurik ayeuna mah ditanya nemalan magarkeun teh nyeri sirah cenah. Aduh, aya naon ya? Anak si Udan gering deh. Sarua kawas anak urang. Duh, Cik lebe ka pamajikanana. Teu kanyahoan nyebar weh beja yen aya budak gering ngadadak atuh urang lemur jadi ribut. Para inohong karageteun Mang Rusman kerung diuk dina bang barung bari mikira. Keke da baheula ge taraya kasakit araneh kieu. Nah naon gara-gara na ieu asa bararingung. Mang Rusman ngarasa heran dumeh loba kajadian aneh. Jol si Toleng gek diuk dina golodog. Kenalnya ulang wae pak, ulah sok ngalamun pamali pak. Si Toleng ngoconan ka bapana. Sia mah kolot teh. Kami mah lain keur ngalamun tapi keur mikir. Naon sababna di lemur urang loba nu gering ngadadak. Loba di mana pila kadar si Jalil unggul kan bae si Jalil mah pak. Bae ge mulai nu leungiteun. Jelema jahat gitu atuh si nah ngomong teh. Cek batur ieu mah pak. Si Toleng bari nyerenge. Naon teu ngarit? Atunya prewe sapoe mah pak lah. Pak kanci lah. Pagawe negeri ge sok aya prean mineng pagawe negeri mah loba prena tibatan gawena. Teu pagawe kantor aya prena. Komo mah jeung anu ditiir mah geuning poe nu ditiir. Pagawe negeri mah nya mah gajihna gede. Ya loba prena gawena mah sabaraha poe ti Senin teh. Tapi ka Jumaah tuh. Manya uing teu prekeun bae da jukut mah loba. Uing teh hayang leureus sapoe mah palah hayang ulin hayang santai lah. Si Toleng teu euleum-euleum. Banyak ajeun tapi kade sia maneh mah ulah sok kabawa ku sakaba-kaba. Ieu lemur jiga-jiga geus sangar ieu. Jadi loba kajadian araneh. Maneh kudu waspada Toleng. Ah santai we palah. Nah di pikiran-pikiran teuing. Sia mah di papatahan sok ngalawan wae. Keur kitu goak aya awewe anu ngagero sasamat ka anakna bangun anu kanyanyerian. Gebeg Mang Rusman jeung si Toleng ting rarenyag dua anak mani curingak. Naon pak, teh nu seuri? Lain nu seuri sia. Nu ceurik deuleu. Hai urang teh bisa ya nu cilaka. Bra dua anak ini terusuh muruka hiji imah anu teu jauh ti imah Mang Rusman. Barang jol lain Mang Rusman bae nu datang teh. Nu sejen ge jul-jol aya kana genepanana blus ka imah. Kasampak teh aya hiji indung keur ngagugurung anakna. Nu ngaleh-leh jiga leuleus. Beungeutna sepak ke sangna ngucur. Nya puguh sarerea oge reuaseun. Tuh pak, tuh kunaon pak? Si Toleng beri nunjuk ka budak nu keur dipangku ku indungna. Rob sarerea ngaronom, bari recok naranyakeun sababna. Nu ditanya kalah rawah riwih ceurik reuwas meureun sabab anakna hiji-hijina gering ngadadak pikareuwaseun. Gue matak gembeur sarerea. Kunaon ieu kunaon ieu? Mang Rusman deui. duh kaila. Da ieu anak king. Ujang kasep kunaon ujang? Kunaon ieu? Indungna bari nangkep anakna. Tunah heula atuh tunah urang tulungan. Mang Rusman. Eta awewe teh nurut sok anakna digolerkeun dina samak. Nya digolerkeun dina samak. Aya anu hideng mang nyokotkeun anggal di kamarna. Budak teh mani geus leuleus, geus teu beunang ditanya. Beungeutna sepak panonna cileuyeuk di kitu di kieu teh jiga anu tanpa daya. Atuh sarerea oge beuki reuwaseun. Kebatulungan pak, eta karunya. Si Toleng. Panjegi arek kayak urang sasar heula uratna. Bisi kumaha. Mang Rusman nu kungsi jadi jawara sarta kungsi jadi jagabaya. Rada apal kana urat jelema kumanehna disasar lalaunan apik naker. Tina suku tina leungeunna terus kana punuk disasar lalaunan. Sejen ukur nempokeun indungna inghak-inghakan. Teu kungsi lila dengek budak kecirik napasna normal deui ayeuna mah. Mang Rusman seuri lantaran cek pikirna mun budak geus ceurik hartina boga kanyeri. Mun geus ngarasa nyeri tandana eling. Itu kakak dicerikan bapak mah. Loba omong pisan ai maneh. Toleng, keun bae ceurik mah. Sirina normal, kok mah henen wae mah mata kadiwang. Ini nyokot cayang rumah ka itu. Ngomong we. Cek Mang Rusman rada molotot ka si Toleng. Galak si bapak boga bapak teh euy. Ayo si Toleng ka pawon. Kung si Lila geus datang deui mawa cai sagelas. Jiga di imahna we. Da tetanggana teu kitu ge. Budak di inuman caina meunang ngajampean budak teh meni ngaleklek jiga anu hanaang pisan. Geus kitu masarerea ngarasa ngemplong deui da budak teu katutuluyan ngalembreh. Ngan ari panasna mah anger nyebret ke sangna ngucur teu beda jeung anak palebea teh. Dimaan nu gering teh yeuh. Cek lalaki bari ngarahu jiga anu capek. Terus diuk bari nyarane kana bilik.
baru ke limaan. Limaan budak bungkul deui. Cik pikiran Mang Rusman ye, kumaha ieu teh? Nah, ngadadak loba nu gering. Geus puguhan si Jalil der teh ditamah deui ku barudak. Leuwih aneh ieu mah ye, sabab teu pupuguh sababna. Nah, cing teh pikiran teh. Saya aya deui we. Cek eta lalaki bari melong ka Mang Rusman. Sajen jempe malah si Toleng itu wani nimrung ayeuna mah. Leng, hari aki teh ini-initan. Hari bapak ini kemana tuh aki geus kolot gitu kan sekalian kacai ge kudang itu bapak ge terang ku anjeun aki mah tara kemana-mana Eyang jig itu. Cina ka dieu turungan budak itu. kita kawin pak Iya, anta tanya wae. Heueuh ni tah deuleu. galak euy Jerut si Toleng turun leos init ngajuk juga imah akina. Nyata anak aki wiraga teh ya. Misajen satu jueuna keur asa regreg jeung gede hate ari ngadenge aki wiraga rek diteang mah. Rung weh ngawadul nyaritakeun kaayaan mangsa harita. Sararea oge ngarasa hariwang lantaran loba anu gering. Malah anak palabe oge kaobrolkeun harita teh. Deut sawatara waktu Jawa si Toleng datang deui. Sorangan teh jeung akina atuh Mang Rusman teh rada reuwaseun. Si Toleng di luar kene ge geus ditanya, "Mana aki teh?" aya nu neang di lebak aya nu gering cenah Insyaallah. Sadeui euy. Kang Ida cenah malik dicai terus ngagibrig Mariung silih palong kaget ngadenge beja gitu teh. Gek si Toleng diuk maehna ge jadi milu mikiran ari ngadenge kanyataan gitu mah. Tungtungna sarerea ngaharuleng Mang Rusman nanggeuy gado pikiranana kumalayang ka mana meuni. Kung silila rentang-rentang aya nu leumpang hiji jajaka mawa arit. Juga anyog hareupeun ieu mah. Mang Rusman itu aya rek naon sabun di tawarang ku Pak Janta di haturan lengge kan ditur saurna pangingalikeun putuna anu udur Cek eta jajaka anu ngaran Sabun. Naon sabun? Ulah yang diuk wae sabun. Aduh, nah jadi namahan deui ya. Kunaon cenah? nyeduk kada adi ge bade ngarit eta dipegat ku Pak Janta dipiwarang ka dieu Ya, gitu. Harita keneh Mang Rusman badami jeung nu didinya malah si Toleng oge dibawa badami hasilna moal waka ka imah Abah Janta. Tapi rek nepungan heula aki wiraga nu keur nempo nu gering deui. Bral Mang Rusman jeung si Toleng init muru ka imah Kang Idas. Kung silila ge geus tepi anagok nyawe loba keneh jelema. Sarta di jero kadenge aya nu ceurik, Mang Rusman geus teu ngurus uluk salam deui. Geus we ka jero ka sampak teh aki wiraga keur ngajemprak sila. Karek rengse tas ngajambe. Silaing Rusman. Mohon Pak, kumaha aya nu gering mani murudul. Muni marul. Mang Rusman bari gaek diu. keun ngajambena kuing saware ki elmona we ka dieukeun saware Mana sih ngabagikeun ubar balur. Wenang diwale-wale. Ayo naon-naon teh. Kawas bodor wae maneh mah Toleng. Nya kumaha tuh Pak? Nya kumaha atuh. Lagi gaayaanana. Tapi dajang Idas mah geus mending. Moal katutuluyan. Nah, urang nempo anu sejen. Itu cenah bejana Nyi Enok. Anu gering teh. Jeung saha deui nu gering? Ya mana Pak? Ton sok dagang kupat tahu cenah bejana gering. Daripada ngalongok wae ka dinya teh. eta mah rek jajan rek meuli kupat tahu atuh kata denok mah linu gering Itulah. Sar si Toleng. Saha deui atuh nu gering teh? Tetangga guring anakna gering dia terus bieu teh Bah Janda nyusulan deui. Nya urang papa ya hiji-hiji. Nah, jadi usum nu gering ieu teh. Eta bingung. Aki oge teh. Bral atuh aki wiraga jeung Mang Rusman katut si Toleng init dek nempoan anu garing dipapai hiji-hiji. Terus dijampe sabisa-bisanya berkah najan teu langsung cager ge teu burung mending. Wae eta aya genepanana anu dijampe ku aki wiraga teh kaasup anak palebe jeung incu Bah Janta. Kacaturkeun isukna nu gering kamari mending malah magis aya anu lulumpatan deui budak mah tapi nu sejen bruk-brek malah ayeuna mah kolot ge loba anu katerap. Aki wiraga kuat kacapeun ngider ka sababaraha imah. Pada neang pada nyusulan. Mang Rusman oge kabawa cape ari si Toleng mah poe eta bagian ngarit jeung ngangon.
nya dina hiji mangsa Pak RT jeung Palabe badami putusanana rek nyawalakeun ngeunaan hal eta jeung Aki Wiraga anu kawilang nyaho kana hal-hal nu dianggap gaib. Irawan Ciasar Pak RT jeung Palabe dibaturan ku Ki Juma muru ka Imah Mang Rusman. Kabeneran aya terus diajak ka Imah Aki Wiraga anu teu jauh ti dinya. Baranggok Aki Wiraga karek cat pisan. Tas aya anu neang, tas ngajampe anu gering. Aduh, ieu mah nu nyusulan teh mah lobaan. Kudu ka mana heula Aki ayeuna. Mangganing karek cat pisan ieu teh. Lain rek neang ieu mah, rek nyemah, Pak. Oh, sugan teh rek neang. Oh, sok atuh dari ka itu. Mang Rusman jeung kanca-kancana guplek dari yuk ngariung di tepas hareup. Sanayan wani ngabudalkeun maksudna mun can ditanya ku pribumi mah. Oh, aya naon ieu teh? Geuning, wani lalage man kieu. Rek padami cenah. Tapi duka naon mengawe teh mataros. Pak RT atuh nepi Palabe. Mang Rusman we atuh sekalian lah. Ah, mending gua RT kadinya. Nah, bet bahiri-hiri. Aya naon anu saanyana? Ieu Ki, punten we atuh abdi teh kumawantun ngaganggu ka Aki. Nanging kasadeui atuh da di lemur dungus mah ngan Aki anu dipikolot ku sadayana teh. Da kumargi kitu punten bae ya abdi bade nyuhunkeun piwejang ti Aki. Cek RT ngomongna malapah gedang teu ujug-ujug kana urusan pokok. Taya bayana. Teu naon-naon ari Aki bisa mah. Ngan mun teu bisa nulungan, ulah nyeri hate. Da kaayaan akibatan sakieu. Atuh nuhun atuh Ki. Heueuh, aya naon atuh? Cik pamongkeun. Sumohon sakumaha anu parantos kauning aku Aki. Rehna di lemur urang teh nuju seueur anu udur. Dugi ka matak bingung ngungkulanan aku Aki oge tangtos karaos. Aku margi kitu, name teh abdi badanten sareng Palabe, sareng Ki Juma, malih mah sareng sanesna. Nanging Mbah Janta nungguan putuna anu teu tiasa ka dieu, maksan teh bade minang saraya ka Aki. Na ieu teh kumaha kedahna? Naon nu janten marga lantaranna nah kasakit naon anu nuju tumiba ka urang teh? Kasakit wajar atawa nepi teu wajar da geuning asa arahane. Da ieu nu ditaroskeun teh Aki, pokona mah abdi sadaya kadang warga lemur dungus saja mercantenkeun ka Aki, nah kumaha kedahna tak kitu? Huleng Aki Wiraga teh ngahuleng mikir. Pak RT jeung kanca-kancana teu aya nu wani ngaganggu. Sarerea oge milu ngahuleng. Tapi teu mikir ieu mah ukur nungguan jawaban ti Aki Wiraga. Geus rada lila Aki Wiraga ngadehem. Terus ngarahuh jiga nu capek. Ieu Jang RT. Palebah dieu Aki oge keur bingung saanyana mah. Aki teh perlu waktu pikeun nangtukeunana. Nah naon nu jadi sababna? Sabab urusanana berat, lain bantrak-bantrakeun memehnya atuh. Pecanten Aki, tangtos bakal tiasa ngunggulan Aki. Ulah waka kumeok. Lawa ka kumeok, Pak. Lain kumeok memeh dipacok, Rusman, ada segala-gala teh, lain mah. Tapi kudu dipikiran heula, sarta kudu dipapai heula nu jadi sababna. Pikeun ngalaksanakeun eta, butuh waktu. Kumaha tuh carana Ki? Ieu we ayeuna mah lebe. Mun isuk pageto aya naon-naon, ulah gugup jeung ulah leuwas. Cek pangrasa Aki moal aya nu tepi ka korban jiwa. Sabab ieu mah kasakitane. Nu sifatna cocoba. Penting engke Aki rek nyobaan nyepi. Rek neuleuman kaayaan anu sabenerna mun aya naon-naon. Aki ge tangtu bakal buru-buru ngabejaan ka sararea. Ngan wayahna, penting ieu mah Aki ulah diganggu. Najan aya nu gering parna sakumaha parnana oge. Tong nyusulan ka Aki. Da kumaha lamun kitu? Pak RT jeung kanca-kancana silih telong. Tapi katara aya kembang harpan. Moncorong dina sorot panon ngalangkang dina sawangan. Sararea oge percaya kana pangaweruh Aki Wiraga. Kumaha sanggup? Sangem keun balarea bade diwartosan nanging upami aya di anu teu damang ngadadak kedah kumaha.
Si Rusman gawekeun. Persaudaraan mah bakal mampu ngungguran. Ya, mohon atuh ari kitu mah. Urang sami-sami ngadua. Mugi-mugi sagarupi pamaksadan anu sae sing diijabah. RT bunga heunaker. Atuh geus kitu mah terus ngobrol nu lain-lain. Tapi akhirna sararea mulang bisi Aki Wiraga perlu reureuh heula. Jeung deui Pak RT teh perlu ngabejaan ka balarea sangkan ulah ngaganggu Aki Wiraga. Reup peuting langit lenglang taya aling-aling bentang baranang tingkar titing kariceup. Jangkrik jeung cari cangkas patemalan sakapeung sok kadenge sora anjing nu babahu. Urang lemur dungus keur prihatin loba nu gering. Komo mah urwi mah lantaran kaayaan Jalil teu aya pisan robahana. Malah jigana teh kalah tambah haparna. Teu daekeun dahar, teu daekeun itu ieu gawena ngalempreh bari ngararasakeun ka nyeri. Ari Aki Wiraga peuting eta teh mujasmedi di jero kamarna. Biuk nyang hareup ka kiblat bari museurkeun rasa jeung pikiran. Pikeun ngungkulan pasualan nu tumiba ka lemur dungus jeung wargana. Dina alam sawangan, alam nu teu bisa kasaba ku saban jalma. Aki Wiraga teh kasemahan. Cek rarasaanana ka imah teh aya semah lalaki pepuntenan di luar. Ku Aki Wiraga ditemalan kalacat eta jalma teh unggah ngan aneh. Bisa asup ka imah tapi panto jeung janela teu aya nu muka. Diuk kadinya. Aki Wiraga ka eta semah kaula teu hayang diuk. Kaula ngan hayang ngomong ka Andika. Sanyana kaula geus lila hayang ngebrehkeun eusi hate hayang ngabudalkeun paniatan ka manusia. Tapi hese, eueuh nu ngarti kana hayang kaula. Syukur Andika ngangkir kaula. Cek eta semah ngomongna teu beda jeung jelema biasa. Da kacirina ge jalma, tapi kacirina ku panon batin Aki Wiraga. Namun kaciri ku batur mah, Aki Wiraga teh tetep diuk mani rekep, maneko nyang hareup ka kiblat. Saha anjeun? Nah make kudu nerangkeun ngaran sagala. Mata anjeun leuwih awas asana teh teu kudu nanyakeun prak. Sawang sing nyata tari sing yakin saha ari kaula. Eta semah Aki Wiraga metakeun sakabeh pangawasana. Mereka cipta lalakon hiji siluman kasawang natrat kabeh jelas naremongan. Geus kitu mah Aki Wiraga unggut-unggutan. Ujug-ujug ngarti kana lalakonna. Terus kaharti ku anjeun. Ya. Geus kaharti. Hayang kumaha atuh anjeun teh? Nah make hayang kumaha? Kudu nama anjeun teh teu kudu nanya. Sabab anjeun geus bisa ngaji rasa. Pek we rarasakeun. Mun kajadian ieu tumiba ka anjeun hayang kumaha anjeun? Aki Wiraga mikir deui metakeun pangawasana. Breh kacipta akhirna ungut-ungutan kaharti. Sabab nu kasawang ku Aki Wiraga aya hiji makhluk nu dikurung, teu bisa liar, teu bisa hojah. Lantaran keur dikerem teh. Sakilat oge kaharti nu dikerem mah tangtuna ge hayang leupas. Kaharti ku anjeun Wiraga? Kaharti. Kaharti, syukur. Ayeuna kaula rek ngabejaan ka anjeun. Bejakeun ka sakabeh dulur anjeun. Kaula mah teu aya niat pikeun ngabinasa ka urang dieu. Bisa balikna kaula teh nya hayang bebela tapi kaula teh bisa ngebrehkeun si hate. Sabab gayaan kaula batan sakit. Ayeuna prak petakeun kumaha carana. Silih ajenan. Macarana silih hargaan, anjeun hayang bebas, kaula ge hayang bebas. Jeung kudu kumaha aturanna ka makhluk anu teu tuah teu dosa. Nah pantes nu tanpa dosa narima hukuman. Pek pikiran, kaula mah moal loba cumadita. Dan lamun kaula teu aya anu nulungan, nyatang tu dulur anjeun bakal loba nu katarajang lara. Eta masalah sorangan. Kitu cek eta semah wakca balaka ka Aki Wiraga. Atuh mani unggut-unggutan Aki Wiraga teh beuki kaharti sarta beuki kanyahoan nu jadi sababna. Geus kitu mah Aki Wiraga teu asa-asa deui. Oh itu. Jig atuh geura balik. Tungguan waktunya dagoan mangsana. Engke kaula rek padami heula jeung barudak. Ngan Andika kudu janji yen moal sakali-kali deui ngaganggu ka anak incu kaula. Da kaula mah tieu tadi oge teu aya niat ngaganggu. Syukur. Hampura kasalahan anak incu kaula. Diampura pisan. Dan omat kaula hayang bebas laluasa. Kamitan leos semah teh balik. Aneh deui bae leumpang bangun salse.
Antoh henteu muka tapi manehna bisa ngeplos keluar. Les teka ciri. Kadenge aya angin ngahiuk sakedeung terus simpe deui. Aki Wiraga ngoprot kesang napasna ngahegak jiga nu capek. Brai beuntak. Terus maca alhamdulillah ngusap beungeut bari beuntak red ka kenca red ka katuhu asa lugina hate asa harampang awakna. Dah si mah nu bieu nya. Asa geus kungsi pawangi. Cek Aki Wiraga ayeuna mah geus biasa deui. Malah mah terus diuk bari nyarane kana bilik kamar ngahulang mikiran kajadian anu bieu. Bubuhan geus legok tapak genteng kadek. Geus awas ka alam gaib Aki Wiraga geus bisa nyawang. Naon saknyana nu keur kajadian lila-lila. Ngomong sorangan ngajawab pertanyaan anjeunna keneh. Nya. Kaharti anjeunna mah. Keun. Muga-muga we ulah aya deui gangguan. Niang nangtung terus keluar ti kamar gek diuk di tengah imah. Kop kana parudan terus ngelepus udud tetunuh hayang sare. Ceng harwe perbawana teh hayang gura-giru isuk. Tapi teu aya nu dipigawe iwati ngahuleng jiga anu keur mikir. Peuting harita kaayaan di lemur dungus teh kacida jemblingna. Nu kadenge ukur sora jangkrik di tema ku cari cangkas. Angin laler dangdaunan caricing jiga anu sare tibra. Dina kaayaan kitu di jalan aya anu ngagandeang leumpang bangun salse. Ngan anehna di jalan mudun teu ngagejlok. Dinu mengko teu mengko lempeng we jiga teu aya panghalang. Eta makhluk teh leumpangna muru ka imah Jalil. Rageureun diburuan tapi teu lila geus ngaleos deui muru ka kandang oray teh. Barang tepi kadinya les eta makhluk teh ngiles. Kulisik ki jalak roncana kusik. Terus celenge jiga anu kakara hudang hees. Matana moncorong semuhurung letahna lel-lelan. Untung aya aki-aki kolot. Aing bisa talatahkeun moga-moga singgah hartieun sarta sing aya gunana pikeun aing. Si Jalil geus nandangan lara tunggara keun antep sina modar. Aing sugema ari geus kieu mah yeuh. Teu panasaran init oge ayeuna mah yeuh. Cek jalak roncenak dina hatena. Tapi aneh manehna teu hayang rusuh kabur. Teu hayang gancang-gancang incah. Padahal di dinya ge da teu betah. Mani geus kesel hayang gura-giru kabur, hayang bebas laluasa kawas biasa. Peuting beuki jempling hawana mimiti tiis. Langit rada bengras bentang katara baranang. Ngan hanyakal eueuh bulan. Daya bag aya kalong hiber. Terus enteup dina tangkal jamu air. Ari ki jalak roncenak ngahenen deui. Awakna ngagulung namru di jero kandang. Teu usik-usik acan jigana teh tibra hees. Ayeuna mah hatena tenang teu loba kasieun jeung kahariwang. Kacaturkeun isukna manuk recet bisarada patemalan jeung baturna. Ayam jago kongkorongok matak betah matak waas sang surya sumirat nyaangan buana cahyana hegar bengras pika betahin. Nya dina kaayaan kitu urang lembur dungus geus harudang malah mah geus sagedarang dan rek digawe sakumaha biasana. Tapi anu boga kulawarga gering mah ngarariung we di tengah imah nungguan anu gering. Harita teh Pak RT jeung palebeh geus tepung duanana geus saged rek nepungan Aki Wiraga. Hayang geura nyaho kana putusanana. Ngan untung memeh ini teh jebul Ki Juma. Yo bah janta. Syukur we kada rieuh tugu aya bada mikeunun. Cek lebeh bari ngalinting rokok daun kawung. Matak mun teu malanggain Juma teh peuting gerek ka dieu abah teh. Tapi inget kana papatah RT. Yen peuting tadi mah ulah aya anu turun ti imah jadi we teu ka mana-mana abah teh. Nya ayeuna yeuh. Kumaha budak teh bah? Ih nyeta pangadatang ka dieu teh apan rek bebeja RT. Inju abah teh kata rajang gering. Peuting tadi mah memehan teu bisa ngalenyap abah oge. Tapi kira wanci jana ribet rerep budak teh daekeun sare. Tapi panas nama tapi ka ayeuna ge nyebret keneh cik atuh tulungan palebe. Kumaha aya ngubaran budakna nya? Nya teh sarua pan anak kuring ge kitu abah. Keun ulah bingung hayu ayeuna mah urang babarengan we ka Aki Wiraga. Sabab Aki Wiraga anu keur narekahan kasusah urang teh. Nya bener. Hayu atuh.
RT bari jung cengkat beral opatan miangan samemeh ka imah Aki Wiraga nyimpang heula ka imah Mang Rusman. Kasampat teh Mang Rusman mah keur nyukuran doma. Da buluna mah geus gumal. Amu suka geus nyukuran yeuh. Iya ya bulu doma geus kanal teuing. Karunya si Tolek rada kedu lain mah yeuh. Kena-kena lain anu manehna. Ya aduh masaha ieu teh. Nu kuring abah. Nyata menang nengah ti lanceuk pamajikan. Atulah heula we atuh hayu urang ka Aki Wiraga teh ya. His, ngewa karek sabelah yeuh. Ageun bae da doma mah moal eraeun. Hayu penting yeuh. Bah janta keukeuh ngajak init atuh kapaksa Mang Rusman teh nurut. Cul we doma mah ditinggalkeun. Mangkani nyukuranana teh karek sabelah. Nu sabelah deui mah buluna ngawig-wig keneh. Teu loba omong bral sararea miang, langsung ngajuk-juk ka imah Aki Wiraga. Meninggalet limaan tekung silila ge geus anyog kanu dijug-jug. Kasampat teh Aki Wiraga keur moyan dina golodog. Di kajauhan ge kadenge batukna. Jarang inas geuning. Meninggalet eta limaan. Kumaha bejana ujang? Nah janji kene Aki margi abdi teh sareng rencangan ngaraos panasaran ieu teh. Hoyong enggak terang kana hasilna. Ulah dina golodog diukna atuh. Nam kajararo atuh. Sadarea unggah katepas anu teu make panghalang ngaliglag we palupuhna mani geus herang. Da mineng dipalake diuk. Pak RT jeung kanca-kancana ngariung. Kumaha tuang putu teh Abah Janda? Ada sakinten ki nanging panas nama anger. Anak jang lebe kumaha? Sami gitu ki. Kumaha nu sejen man? Aki Wiraga melong ka anakna. Kuring penting tadi mah geus siaga bisi aya anu neang kali ini. Badog baterai jeung barang-barang sajana geus disiagakeun. Tapi aya berkah daun nu neang geuning. Syukur. Kumaha perkawis pilanu ngeunana Ki? RT geus teu sabar. Oh eta. Euy. Aki teh kudu mikir heula. Cek Aki Wiraga terus ngegel padudan. Anuna melong kaburuan atuh nu ngariung teu wanieun ngaganggu. Sarerea kalayan sabar nungguan. Geus rada lila Aki Wiraga ngomong. Iya teh ujang. Penting tadi Aki teh ngimpi. Dina hitungan teh aya lalaki gagah. Napungan ka Aki. Manehna teh mere papada yen ngeunaan ka sakite. Eta mah piubareunana gampang pisan. Naon Ki? Enteng ning bangga. Itu dah Abah Janda. Enteng na. Kudu hese neangan. Bangga na bisi maraneh teu percaya ka Aki. Rari Aki piraku abi teu percaya tuh. Sungguh nengal wartoskeun atuh Ki supados sipah. Cik orai teh lepaskeun. Hayangnya hona anu geuring bisa cager atawa moal. Gebeg. Pak RT ngarenyak gitu deui anu sejena lantaran memang kaget. Dasa teu kahartina betlos-los kana urusan orai. Iwati Mang Rusman teu nemongkeun kareuwas teh. Manehna geus rada ngarti meusan. Naon hubungan anu geuring jeung orai? Nyaduka tuh ngadu cuma. Pokona manu kadenge ku Aki lamun warga urang hayang bebas tina kasakit. Eta orai kudu dilepaskeun. Sabab eta orai teh lain orai samaneh, lain orai sa orai na. Tapi eta teh orai si itu si eta. Sararea colohok panuna marolong ka Aki Wiraga. Oh, sana. Orai siluman. Palingan atuh tapi naon sababna udah-udah wae ka si Jalil. Jeung deui naha aya siluman bet belegug. Kunaon mun ini sorangan apanya siluman mah sakti. Janda, ulah sok ngahina ka batur teh. Sabab urang mah teu nyaho jujutanana. Oh, sagala rupa oge tangtu aya sababna. Ngan urang henteu nyaho. Geus teu kudu mikiran perkara eta, ayeuna mah pikirkeun perkara barudak anu garering. Sabab mun teu kitu,
WKBG kebagian gering itu eta teh. Pak RT jeung Palabe silih reret. Buanana ngarasa bingung nahabet kitu jadina. RT kitu di ka Abah jeung Ki Juma da urang di rumah sate bisa naon-naon rumah sabodo balilu taya kanyaho nya naroskeun ka Aki salah mun geus nanyakeun teu dipercaya taina kitu walaranana ayeuna mah kari mikirkeun naon-naon nu dipikaberat kitu tah make reuas dititah leupaskeun oray hari Palabe pan ngabahayakeun oray teh Palabe lamun ayeuna dileupaskeun kumaha mun ngahakanan anak urang pan bahaya eta teh tapi kadenget iya urang teh can kalengitan hayam hiji-hiji acan jadi jelas eta oray teh teu ngabahayakeun ngan urang we anu borangan gitu. Nya dipikir-pikir mah Palabe sun pamanggih Palabe teh bener ieu cek RT mairan atuh Ki Juma ge kerung melong ka Mang Rusman nu dipalong langsung ngomong bener lah lepaskeun we oray teh is naon mun geus capek dewa Rusman pan teh dikati hot hate noli kana naon-naon ari geus beunang kudu dilepaskeun ulah na diton ya. Duh kumaha geus kitu atuh Aki banca kadar melening nunggu Poharah mitra hanya akal kabujeng nenong dinten ayeuna rutina urang cekapkeun dugi ka diheula insyaallah enjing urang teraskeun deui dedemi curug Sanghyang karangan Ki Leksa anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Hapunten samudaya kalepatan insyaallah enjing tepangdang deui. Billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.